Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Insyaallah dina ieu waktos Kang Has seja ngadugikeun deui hiji carios pondok yasana Teh Titin Wiarti. Kalian judul Dasar Nasi. Yang akan kesepuhan Dua bulan milu digawe di imah bibi teh, sasapu, ngepel, nyeseh, barang asakan, ditangkes kesorangan. Tebetah saknya nama, lamun lain mikir kana pangabutuh mah hoream teuing. Ieu mah bakating kudu we. Salaki maot basa kuring keur bureuyeung. Rudi budak kuring nu kakara 4 tahun tara epot. Teh hade dipihapekeun ka nina oge. Hal eta nu matak bibi mindeng nyarekan. Komo lamun budak kuring nalaktak. Bibi teh muka usaha nyen kue. Kuring mah tara pipilueun. Sieun salah ari lain ku kumbah wadah atawa sasapu jeung pepere nu urut digawe mah. Aya 3 urang deui pagawe bibi nu khusus kana kue. Mah, hayang kue nu itu. Rudi nunjuk kanu dina toples. Baturna dina wadah can ditoplesan ngayah keneh. Bibi cingceng ka ditu ka dieu ngurus nu pesen dina HP. Tekenging bager, itu mah anu batur kue pesenan. Kuring nembal bari nuyun Rudi dibawa ka tepas. Leungeun Rudi merod. Teh hade dibenjokeun ku es krim anu liwat hareupeun imah. Siti, baredahar atuh budak teh. Be teu ngagaranggam. Bibi ngagantawang. Atos da tembal teh bari ngararema budak. Lain repeh, Rudi mungkin tarik cerikna. Lain sekali bae Rudi cerik hayang kueh teh. Biasana mah sok hade dibenjokeun ku jajan ka warung atawa ulin jeung anak tetangga. Tuh, aya nu tutung na baskom. Bere hiji mah. Tong loba teuing keur bawa nu gawe. Ceuk bibi bari ngajengkat. Yoslah bi, engke oge repeh, cekeng. Oyong mah. Ceuk Rudi hayu ngarenghik. Ohon atuh, tapi repehnya. Kuring ngeloyong nyokot kue nu tutung. Song dibikeun ka Rudi. Aniprek bari nyiwitan kue saeutik-saeutik. Hate ngaleket teh khawatir nempo budak. Bibi teh adi emak pituin. Tapi boga nasib rada hade. Beda jeung emak anu sarua pas-pasan. Medetna teh saprak boga usaha sorangan. Pajarkeun teh lebar modal. Usaha dibawa bager mah matak bangkrut. Ka omonganana sok matak nyelekit. Dulur nu sejen mah eueuh nu daekeun nuturkeun. Kuring mah pedah bakat kubutuh we. Da ari ngitung buruhan mah jauh ka mistina. Paribasa jeung dulur maneh hitungan pisan.
Itung-itung babantu sawareh cenah. Siti, iya mere keur budak. Ce Mumun ngasongkeun bungkusan leutik. Naon ieu ce? Kue. Tadi Cece khawatir nempor si Rudi cerik. Tuh wani mere tadi mah. Padahal lamun tadi bibi maneh eueuh marek dibere. Pokna. Keun we ce. Repeh ieu ayeuna mah. Pesakan. Cenah. Bungkusan dikesiwalkeun kana pesak calana. Kuring ukur unggek. Jam 3 geus beres. Kuring amitan ka bibi. Song duit 20.000 diasungkeun ku kuring di tampanan. Geus biasa lamun rek balik teh sok mere duit minangka buruh gawe. Sup duit kana pesak. Teka haja kue pamer Cemumun kadon murag. Siti, naon eta? Cek bibi bari dongko nyokot bungkusan. Banget kuring ngedadak pias, geus pasti bakal dicarekan. Alus kalakuan teh. Pokna bari teu kanyahoan dampaleungeuna geus panas kana pipi. Kuring ngabangkieung kabawa tenagana. Teu asa ngomong kumaha. Rek nyarita ti Cemumun karunya bisi milu dicarekan. Tadi wara sugan ku indung sia. Keur sangsara teh gablek kelakuan mata kelakeun. Pantes eueun hoyangan oge. Bibirna kurawed. Beungeutna nyak meureum. Kuring ngeluk tungkul. Nyeri pipi urut nyabok bibi. Teu sabaraha lamun dibandingkeun jeung nyerina hate asa digerihan. Rudi rewaseun montang pageuh kana pigulang bari ngahing-hing. Keur kitu Cemumun nyamperkeun leungeunna karasa haneut ngusapan tonggong. Pok nyarita. Hampura ce. Kuring nu mere kue ka Siti. Karunya budakna ceurik hayangan ngasaan. Cenah. Wani nya. Maraneh teh nurut berhak anu dieu. Tapi kelakuan sika kitu. Tanggung jawab mun lamun aing usaha aing rugi. Bibi ngacaprak bari tutunjuk. Kabeneran pagawean sejeuna oge can marulang. Moal matak rugi mere anak mah. Barina oge ukur sasiki. Cemumun nembalan deui. Geus, timimiti ayeuna sia kabeh ku aing dipecat. Deleukeun rek baranggih madang ti bendi. Kalakuan sia Mumun. Geus nyilakakeun seceena. Ayeuna ukur koe sasiki. Isuk pageto aing teu ngajamin maneh wani maling leuwih loba. Bibi mungkin adigung. Nalangsa Gusti. Acan teh geuning ditempotina banda pangaboga. Palebah dieu kuring ukur bisa ngageuri. Lain teu hayang jadi jalma beunghar siga batur. Pantitis tulisna geus diguratkeun ku Nu Agung siga kieu. Menta-menta teh sangkan dikuatkeun iman. Ambeh teu kabawa ku harewa setan. Kuring mending kayan siga kieu. Batan segala boga. Tapi gawe ngaraheutan hate batur. Cemumun teuneng teu nemongkeun kasieun saeutik oge. Tadi kuring geus padami jeung nulian. Yen ti mimiti isuk kuring jeung nuliana rek eureun gawe. Pokna alus teu hariwang aing mah nangan hoyang gawe mah. Babari duit nu kawasa mah. Ceuk bibi bari nepak dada. Teu ngalebakeun catur. Kuring opatan ting koloyong ninggalkeun imah bibi. Rudi ngahep-hep dina tak-tak, reuwas bari jeung sieun.
Panon poe burit karasa nyewitan kulit. Najan teu sapanas tadi berang. Usum halodo geus mimiti deui. Hujan turuna geus lalantangan. Mah itu Rudi nulen tak gentak kuring ngaliat nuturkeun cek Rudi. Astagfirullah, Bibi. Baraya sakitu anu kapihatur carios pondok yasana Teh Titin Wiarti dasar nasib kaimplang ku urang sadayana kumaha eusining ieu carita. Namung dina pungkasanana aya ungkara Rudi nuduhkeun ka bumi si Bibi teh naon kinten-kinten anu kajantenan ka bumi si Bibi tinantos urang tiasa ngabade tinantos oge si Bibi ngalaman musibah ku kasombonganana. Sakitu anu kapihatur hatur nuhun Teh Titin anu bager. Kalayan dipungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.